Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'ayyinu lan samalihe nang tuaken ya si wong nang tuaken zatas sababi ing salat kang anduwene sabab wal wakti lan samalihe kang anduwene waktu wayanwi lan samalihe nganiatan ya si wong nganiatan al fardiyata ing kafarduan dorope niat ing kafarduan fil fardi ing dalem salat fardu wa yaqulu lan samalihe ngucap jasi wong oleh ngucap wihaisu yasma kalawan sakira-kira ngarungu yasi wong ngarungu bihaisu yusmi'u kalawan sakira-kira ngarungu akan ya si wong ngarungu akan nafsahu ing kupinge ya si wong utawi bandingane iku kakulli ruknin kaya saban-saban rukun sewiji sifate ruknin qauliyin kang bangsa ucapan ruknin ngucap Allahu Akbar ing lapad ing ucapan lapad Allahu Akbar wa huwa lan utawi ieu lafaz Allahu Akbar iku sani arkaniha kang kapingdone saking pira-pira rukune salat wa yu'ayyinu jeung deui kudu nangtukeun si jalma data sababi kana salat anu ngabogaan sabab wal wakti jeung anu ngabogaan waktu dina pasal ieu keur nyaritakeun rukun salat di dieu akur jeung dina kitab Safinah nyaeta ayat 17 rukun anu kahiji rukuna salat teh nyaeta niat ngurung kana 3 syarat. Jadi niatnya syaratna teh aya 3 syarat. Oge nyaeta mencakup ngurung kana 2 kewajiban. Aya 3 syarat dina niat, 2 kewajiban. Syarat anu ieu syarat teh 3 teh dina niat harta kieu di mana-mana niat syarat nu 3 ieu maka teu sah we niat teh gitu. Niat naon bae terutama nyaeta di dieu mah niat salat. Jadi ulah ngutamakeun usolina da usoli mah sunat ngucapkeun mah lain etana nu kudu diutamakeun nu kudu dipentingkeun lain usolina. Nah urang mah geus jadi adat geus jadi kebiasaan baheula jadi pasayana antara urang NU jeung urang Persis teh salah satuna dina masalah usoli gitu. Ari urang NU tiba usolli cek urang Persis bid'ah ti rasulna gitu. Padahal lamun diketemukeun cek urang teh. Aya namun teh mah da nabi oge asa teu ayeuna teu henteu naon
teu kadang ngageleger usal-usalian dan ngadenge ayeuna mun teh usali-usalian gitu. Kadienakeun hasil riset ayeuna para ulama, ternyata lamun niat anu wajib naku hate, sementara hate umumna model hate urang malaweung teh lamun ujug-ujug Allahu Akbar. Naon Allahu Akbar tadi teuing jadi usolli teh seolah-olah pemandu gitu. Jadi kecapan usolli teh pemandu jigah dina zakat deui we nawaitu Jakarta atawa naitu an ukhrija Jakarta fitri dina sakabeh talaput dina sakabeh ucapan-ucapan niat pangna disunatkeun eta teh keur mandu kana hate anu umumna malaweung cicing dipandu ku eta. Ai para wali mah datara malaweung matak meusing teu kadenge usolli oge meusing teu kadenge nawaituan urja oge da eta bade aya dina ati kadienakeun malaweung urang euy boro-boro teu make usolli ieu we make usolli anu gageleger nada teh daekeun muka hate teh usolli hese teh mukana teh usolli fardhu hese mukana hate teh gitu usolli bray katingali itu usolli deui atuh urang teh usolli bray katingali ieu paingan urang Banjar ajengan Banjar karasa ayeuna mah hese geus ngasupkeun niat teh Allah deuk ngasupkeun piraanan deuk ngasupkeun kuring salat lohor fardu sakitu kuring salat fardu asar kuring salat fardu maghrib deuk ngasupkeun sakitu kan ati anu lemah mah gitu jadi lewas deui Allah berarti kaditu jadi teu sah lamun teu bisa ngamuat sakitu-kitu acan. Jadi minimalna ieu nu tilu syarat kudu aya dina niat. Mun eueuh nu tilu syarat ieu najan meusing usolli meusing usollian ge teu jadi. Jadi minimal aya tilu syarat ieu. Hiji syaratna dina niat salat teh kudu neja ngamaksud nuju kunaon ku hatena disejaan migawe salat. Lamun ku kecapan sejak ngalakonan sejak migawe salat teh bahasa Arabna usolli gitu. Eueuh usolli ucapan dina hate aya sejak salat. Ya jadi usolli aya hate eueuh sejak migawe salat teu jadi. Aya dina hate sejak ngalakonan salat usolina eueuh jadi. Aya usolina sejak migawe salat eueuh dina jero teu jadi. Sabab dina hate. Anu kaduana nu bieu syaratna niat teh nyaeta kudu nentukeun kana salat-salat anu berkaitan jeung sabab. Contohna seperti salat sunat istisqa. Jadi penyebabna salat eta karena butuh sisiram, karena butuh cai, mangka wajib kudu disebutkeun, kudu dihadirkeun niat salat istisqa dina hate eta. Di kieu meureun bahasana usallil istisqa. Usallil istisqa. Sejak abdi salat istisqa. Istisqa na kudu dimuat dina hate. Kan bae tadi muat dina ucapan oge cek hate sejak abdi salat istisqa.
atawa salah satu salat anu ayat penyebabna lamun orang asup ka masjid maka disunatkeun salat sunat tahiyatul masjid. Aya salat sunat tahiyatul masjid teh penyebabna karena asup ka masjid maka kudu sebutkeun tahiyatna sejak abdi salat tahiyatul masjid. Lamun ku talaput lamun ku kecap usolli at-tahiyyata atawa usolli tahiyatal masjidi mangka wajib kudu dimuat kudu aya bahasa tahiyatal masjidna teh dina ati. Lamun eueuh bahasa tahiyatal masjidna teh dimuat tina jero hate teu sah salat sunat eta teh salat sunat tahiyatal masjid teh. Sabab teu disebutkeun sababna penyebabna kudu disebutkeun istisqana kudu disebutkeun tahiyatul masjidna kudu disebutkeun atawa salat sunat bahasa urang mah salat sunat syukrul wudu mangka kudu disebutkeun wuduna teh usolli sunnatal wudu'i atawa usolli li syukril wudu'i kudu disebut. Lamun teu disebut terjadi niat usolli unggul sejak abdi salat teu disebutkeun syukril wuduna teu disebutkeun sunnatal wuduna terjadi niat eta jadi salat lagi terjadi aya terjadi niat nama istikharah eta teh salah satu salat sunat anu ngabogaan sabab jadi kudu disebutkeun istikharahna usallil istikharata atau usalli sunnatal istikharati sejak abdi salat sunat istikharah. Lamun teu dimuat tina ati istikharahna terjadi niatna berarti terjadi salatna. Wal waktinya kitu deui salat anu ngabogaan waktu mangka kudu disebutkeun waktuna kudu dimuat waktuna. Contoh ieu salat naon ieu teh salat waktu asar. Ari ieu salat naon salat lohor sebutkeun lohorna. Ieu salat naon magrib sebutkeun salat magribna. Lamun teu disebut lohorna lamun teu disebutkeun magribna asarna jeung saterusna mangka teu jadi. Mangka lamun ku ucapan mah ieu teh bahasana teh usolli fardhu usolli duhra teh usallil asra teh sejak abdi salat asar sejak abdi salat duhur kudu disebutkeun. Lamun teu nyebutkeun lohor asarna terjadi teh salat anu ngabogaan waktu nu di waktu-waktu teh anu ngabogaan waktu teh. Nah sada ieu mah geus jadi gitu. Cuman berkaitanana teh mana niat-niat anu minimal anu disahkeun dina niat salat. Ari sampurnana, ari abdolna, ari kesempurnaan lebih baikna mangke lobadi sesuai jeung kalimat-kalimat talaput niat. Kumaha kalimat talaput niat? Pan kieu urang mah paranti urang usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati atau mustaqbilal ka'bati. Naon deui arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Raridu teuing ieu deuk ngabarengkeun takbiratul ihram jeung niat anu eta Allah sejak abdi salat fardu harafatul ayun kakeueun karana Allah. Lamun hayang teu ridho kieu niat mah olang heula bayangkeun heula ulah ka takbir sejak abdi salat fardu dhuhur 4 rakaat mayun ka kiblat karana Allah taala asupkeun
geus cicing dina ati Allahu Akbar. Ulah ngadak-ngadak dibarengkeun engke bisi was-was Allah nah eta teh hayang ngabarengkeun niat anu mana sesuai jeung talapun niat teh nuturkeun kalimat-kalimat anu tadi usolli fardhu duhri arba rakatin mustaqbil kiblati nuturkeun bahasa eta kumaha teh dibawa kana takbir Allah usolli fardhu duhri salam oh patrokat jeung muter heula lain gitu eta loban was-was teh jadi sebutkeun heula talap usolli fardhu duhri jeung saterusna ceja abdi salat bayangkeun mun mampu bahwa salat anu terdiri tina A B C anu terdiri tina rukun-rukun teh mana usolli teh niat abdi salat teh nyaeta nu dimaksud salat teh niat takbiratul ihram ngadeg Fatihah ruku i'tidal sujud diuk antar jeung saterusna muatlah asupkeun nah geus aya dina hate ulah ngalamun ulah mikiran oge Allahu Akbar ulah lesot deui geus aya namun tadi bayangkeun di peleng kitu teh nah, jadi lalobana tina penyebab was-was teh kahiji ngadadak dituturkeun ku takbiratul ihram atau nyata hayang kabayang dina takbiratul ihram sakabeh gerakan-gerakan salat hungguh ngabayangkeun takbir langsung Fatihah ruku Allah ngabayangkeun kabeh gambaran ayeuna mun teh hayat salat terjadi deui mata was-was lamun berat eta tidak ditoleran dina ibadah jadi lain hampuraeun gitu was-was anu berat lamun was-wasna anu ringan masih aya toleransi wajar lamun was-was anu berat mah gitu Allah berat teh was-was berat nah cenah ayeuna mun tema urang mah tara was-wasnya ai ulama ayeuna umumna ulama nu sok was-was teh urang teh was-was urang mah palingeun setan dan di jerona setan kabeh ari itu mah loba palingeun ai ulama mah jadi ngahaja ayeuna ku setan teh ai urang cek setan eueuh palingeun maneh mah kosong molongpong dan dikir eueuh kitu teu ayeuna mun teh mah atina tara inget ka pangeran gitu teu ayeuna mun teh mah ieu kayakinan ngaleman maneh naon cokoteunana urang ari di ulama mah loba cokoteunana setan teh matak diulinkeun begitu alasanna abdi mah nya tarang ajengan mah pongkoh boga ilmu nya tah karana ayeuna boga ilmu matak ayeuna was-was oge karena loba ilmu nah gitu jadi was-was lamun was-was ringan dihampura was-was lamun was-was berat nah lain hampuraeun lain dina salat wae atuh da was-was mah tina wuduna keneh malah ayeuna mun tah lain tina wuduna keneh tina ngisangna keneh tina omehna keneh di urang mah jarang di pasantren mah loba di pasantren mah ayeuna mun teh loba baheula mah ayeuna mah berarti eta teh khusuk keneh baheula ngaji mah ayeuna mah pang eueuh nu was-was teh naon khusuk ngajina ge teh sieun hariwang teh sieun teu jadi eta teh tina sieun teu jadi ngan keterlaluan leuwih sieun teu jadina
ingat aya namun utama si Mang Didin baheula mah ya ayo manehna teh eranya era murid tapi heuh da was-was ayeuna era-era gitu lamun katingali ayo was-was teh tina ngisang keneh tapi kages leneh siritna teh karunya aduh nukeun akeun aya dina bodoh gitu aya ngisang aduh tapi ka ayeuna mun teh wate teh geus burahay eta keun aya wudu mah kitu wudu mah ieu teh naik ke masjid kolektor tina ngisang anak keneh teh geus lecet eta sirit ada santri baheula mah lain santri bebenyit atau santri janggotan atau sebut aya namun mah geus kitu wuduna mah teu pati ieu nu was-wasna dina ngisang was-was kalancat deui karek ke balengkah dina hiji waktu tengah peuting jongkok geus jadi goblok sia cager teh jadi sia teh goblok teh hae wae ente mun nyabokan ayeuna sirit jadi salah satu obat ayeuna mun teu was-was gitu gebrikeun gitu ada setan oke ayeuna keur ngulinkeunana geus ya jadi lamun teu bisa kubatur nya kusorangan nah pangeran ayeuna layu kali pulang ayeuna hese-hese maneh ieu teh ngaripuh-ripuh maneh pangeran teh ngaripuh-ripuh maneh kitu we war lamun boga penyakit was-was anu berat gitu tak salah satu tes nita gitu geus goblok jadi sia teh gitu padahal mah ngagebahkeun setan ngagebahkeun setan nah ieu niatna sapenting kitu jadi kudu kahiji anu tadi teh nyaeta aya diniatan ngalakonan salat dina ati teh lamun dibahasakeun nyaeta usolli saja ngalakonan salat teh tuluy kudu dimuat kudu disebut-sebut dina ati lamun salat ieu salat anu ngabogaan sabab salatna salat sunat istikharah sebutkeun istikharahna salatna salat tahiyatul masjid sebutkeun tahiyat masjidna salatna salat syukur wudu sebutkeun syukur wudu salatna salat istikharah sebutkeun istikharahna lamun teu nyebutkeun penyebabna eta teu jadi niatna katiluna nyaeta kudu nyebutkeun waktu salat dina salat di waktu-waktu salat di waktu-waktu malahor asar maghrib isya nya kitu deui nu di waktu-waktu mah model Id lebaran Idul Fitri lebaran Idul Adha maka kudu disebutkeun Idul Fitri na Idul Adha na ku hate kudu diniatan dina hate wayanui al fardiyata oge nyebutkeun fardu ari dina kitab mah disebutkeun waktuna heula aya dina kitab mah nyebutkeun fardu napa neuri aya urang mah diborong nu parati urang jadi nyebutkeun fardu teh dua kali urang mah dina talabut kieu geura usolli fardo padahal mah usolli duhro usollil asro aya urang mah parti urang usolli fardo padahal ke patut disebut fardon mah usolli fardo duhri arba rakatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala fardon lillahi ta'ala pan geus disebut tadi usolli fardo duhri baiklah daripada tadi disebut mau disebut dua kali weh padahal kemudian hatena kumaha anggar hiji sejak habis salat tohor fardu karena Allah aya dina bahasana usolli fardo jadi fardona dua kali usolli fardo duri arwaqat taklaka berarti fardon lillahi ta'ala dan naon lah dua kali sebut fardu oke sejak abis sholat fardu lohor 4 rakaat jeung saterusna
Jadi dina ieu nama dina tek nama usallil asra fardhon lillahi taala. Tapi dina paranti urang mah usalli fardhon asri. Padahal dia mah usallil asra fardhon bagaimana teu aya ngalilir maneh paranti we. Tapi robah-robah di lieur nggak paranti. Kan ieu mah pan keur ngaji kitab karana ge. Nah, atuh ieu mah ayeuna al-fardiyata teh nyata nyebutkeun nganiatan dina ati nyebutkeun fardu lamun salat fard. Jadi lamun eueuh nganiatan fardu maka teh jadi niatna atau kur sakieu we nu wajibna mah sejak habis salat fardu lohor Allahu Akbar hese setting gitu bisi was-was mah sejak habis salat fardu maghrib sejak habis salat fardu isya eta nu pokona teu meunang henteu kudu dimuat dina hate dina nalika niat salat ngan sakitu ngan aya namun nya disebut ayeuna hiji qasdu dua ta'arud tilu ta'yin qasdu ta'arud ta'yin qasdu niatan ngalakonan salat dina hate nganiatan ngalakonan salat ta'arud nyebut fardu disebutkeun farduna dina ati ta'yin nentukeun lohor asar maghrib isya. Tapi aya kewajiban dieu teh aya syarat nya eta syaratna wayaqulu jeung ngomongkeun si jalma bi haitsu yusmu ngomongkeunana saukuran sakira-kira bisa ngadengikeun nafsahu kana ceuli manehanana kade dina sakabeh rukun qauli termasuk rukun qauli teh takbiratul ihram ulah teu kadenge ku sorangan kieu nu teu kadenge mah mana sorangan masa atawa mana sorangan udah ya sorangan anu kadenge kurang Allahu Akbar kadenge kira-kira sakitu tah ku sorangan nah, mun kurang kadenge Allahu Akbar nya nu geus mineng dicaritakeun diharewoskeun atawa digarenengkeun sakabeh rukun bangsa ucapan dina salat kabeh lain takbiratul ihram dina maca Fatihah minimal kadenge ku mun Fatihah teu kadenge ku sorangan-sorangan adzan teu jadi teu sah maca Fatihahna ieu teh lain nyaritakeun dina salat jahar sarua dina salat sir oge antara kadenge jeung tarik beda hartina aya tarik mah kieu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin tarik tah ari kadenge mah kieu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim eta tarik atau kadenge eta mah aya tarik mah tadi teh mangka ieu dina salat baik salat anu sir anu bangsa alon babacaanana seperti salat dhuhur asar maupun dina salat jahar sarua syaratna kudu kadenge mah sarua syaratna kudu kadenge mah kadenge ku sorangan jadi syarat adapun kadenge ku batur dina salat sir mah teu jadi syarat kadenge ku batur mah
kudu minimal kadeko sorangan kakulli ruknin seperti sakabeh rukun-rukun qauliyin anu bangsa ucapan Fatihah kudu kadenge Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin naon deui rukun qauli teh tasahud tahasaud akhir at-tahiyatul mubarakatus kita gerenang-gerenangkeun urang ngabetem ai salat kunyam-kunyam we hungkul wasaraan teu jadi lamun dina rukun teu jadi maca rukunna lamun dina sunat teu jadi maca sunatna jadi lamun dina bacaan sunat hayang boga ganjaran maca sunat sing kadenge ku sorangan contohna naon ayeuna bacaan sunat teh doa iftitah lamun hayang boga ganjaran hayang jadi maca doa iftitahna kitu sarua gerenengkeun Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira jeung saterusna naon deui anu sunat teh maca surat nah Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun awewe akurun teu iya masak ningali we dia ayo maneh naon salat lain teh kadenge gurunang gereneng gitu iya ayeuna nu dikhawatirkeun teh urang lamun tara ngontrol ieu keluarga pang-pang lama anu tara berjamaah anu tara ngaji we kitu lah da lalaki oge sarua gitu lain awe hungkul sabenerna mah lalaki naon ayeuna eueuh gurunang gereneng ciri eueuh gurunang gereneng eueuh harwas sarewas teh teu ngaluarkeun sora gitu artinya teu kadenge ku sarangan-sarangan lamun dina bacaan anu sunat teu kadenge sora ku sarangan-sarangan terjadi bacaan sunat tegasna teu meunang ganjaran baca sunat lamun dina bacaan anu fardu terjadi maca farduna kumaha nabi teh bihayasu yusmi'u nafsahu ukuranana sakira-kira kadenge ku ciri sorangan lamun teu kadenge ku ciri sorangan-sorangan acan terjadi babacaan rek bacaan sunat rek bacaan wajib termasuk rukun qauli teh nyata takbiratul ihram Allahu akbar daripada teu kadenge mah lain kajian kana ngajelgur jigah di Banjar mah salat siar teh jiga salat jahar leuheung keneh kitu daripada aya jigah jahar ya Sholli fardhu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila jeung saterus Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin daripada teu sah leuweung kana ayeuna mun teu majajal Quran kitu aya urang mah sok asa GR gitu lamun malah ayeuna mun teu mayu ieu teh salat tohor tapi tarik lain tarik lagu kadenge gitu ngamana ayeuna tarik jeung kadenge eta teh anu salah teh gitu lain tarik gitu mah kadenge gitu aya tarik mah tuh kawas imam Bismillahirrahmanirrahim eta tarik mah alhamdulillahirabbil alamin aya nu dieu mah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lain tarik eta mah kadenge ngaranna aya kadenge mah syarat kabehnya sakabeh rukun kadek mangsa ngaji mah ayeuna kadek kajian ayeuna mungkin teh sakabeh rukun-rukun qauli syaratna minimal kudu kadenge ku ceuli sorangan najan dina salat anu bangsa alon babacaanana salat zuhur salat asar sarua sakabeh rukun-rukunna kudu kadenge ku sorangan alias lamun di bahasa simpelkeun mah gerenengkeun atau harewaskeun bacaan-bacaan salat teh gitu. Masyaallah eka pungkur ayeuna mun sampun biaga teh salah gitu. Da dihartikeun nyaan teu da ngajina baheula mah dihartikeun, didengekeun, diregepkeun, dipraktekeun. Jadi ketika di lapangan teh geus pas deng-dengeun ayeuna mun sampun biang aya kapungkur kitu keur budak Bismillahirrahmanirrahim teh nyaho bab nu kieu urang
Kan eta deng-dengieun gitu teu ka ayeuna. Lamun tepan teh gitu. Selara ayeuna di mana? Ati teh ayeuna antara kadeng harua sarewa salat teh. Naon teu sah eta teh. Lamun pernah salat kitu dina rukun-rukun kaoli teu diharua sarewa teu ngedangkeun eta teh teu sah kodoan. Yang tuh nya ngaji mah mun teu ngaji kitu beuneuh teh sekarang umur-umur oge salat teh kitu eueuh bacaan kaoli bacaan anu bangsa ucapan nu teu kadenge ku sarangan adat kunyam we wungkul eueuh soraan teu jadi da kudu bihaesu yusmihu nafsahu kudu minimal kadek sorangan. Wallahu a'lam bissawab.